Corona kiwari manehna kasohor, padahal lain tukang ngabodor. Corona lir ibarat nginget kertas ku cempor, loba jelema sing kalojor. Naon atuh virus corona teh? Pan tiba heula virus mah loba. Virus corona oge geus aya tiba heula. Sing horeng ieu virus corona anyar, menyebarna ka Cidagancang. Saalam dunya ngerasa panik, padahal eta virus ukuranna leutik. Teu siga kunti nu sok cikikak cikikik. Gara-gara corona, aktivitas sagala dilarang. Nepi ka tempat ibadah ge teu saeutik masjid nu ditutup. Can aya nu bisa ngaramal iraha eureuna virus corona teh. Masker jeung sanitizer jadi mahal, jadikeun bisnis ku jelema bermodal. Sip kuartin jadi solusi, cek ahli nu berakal. 14 poe ngadudukruk sabari zikir jeung istighfar. Sanajan can aya obat nu mati, nyatana geus aya nu bisa nyambat. Duh Gusti nu Maha Agung, mung Gusti nu tiasa nulung. Enggal angkat eta panyawat nu parantos neranjang umat ka ieu alam dunia. Sehatkeun ya alam seperti yang dianjeun. Yen sakabeh panyakit ngabogaan ubar, nepi ka urang bisa ibadah di masjid kalayan senang, bisa beraktivitas kalayan bebas teu loba halangan. Semoga ieu virus corona tereh bubar.